perhitungkan ku diri urang hasibu qabla an tuhasabu hitung ku diri sorangan hitung-hitunganana salat aing kumaha puasa aing kumaha zakat aing kumaha cara dagang aing kumaha cara tani aing kumaha cara gawe aing kumaha lamun isuk maot boga rasaan ieu awak urang asana aing asana mun ngadenge kieu mah asana aing mah beureun jadi suluh neraka kasih buku belantu asam masyaallah urang lamun salat gak rasa salat bae geus cilaka salat aju gak rasa hebat salat urang atuh cilaka jelema salat meme salat jana gegeran bae mandi wudu teugeuraheun aing mah lamun teh salat ya beres langsung wudu salat Allahu akbar beres salat alhamdulillah cilaka nu kos kitu teh cilaka bangga ku bisa salat dah tapi calon neraka teh kos kitu ji atuh kos kitu baca maning nu teh salat nu teh salat deui tah mah leuwih ti heula ka nerakana jadi areng bisa ieu ku batu cenah kieu kos kitu amat emang kos kitu nu teh salat jadi areng anu salat atuh ka neraka bingung aing mah ka kiai bingung aing mah ka kiai cek jadi teh kiai teh aing nu salahnya nyaho aing teh nyaho sia nyaho aing asal sia moal salah anu bener kumaha nu bener mah kieu mandi salat mandi teh mah wudu salat sholli Allahu akbar beres 4 rakaat mun zuhur teh kieu bang masyaallah ieu salat tapi inget ka kaler ka kidu cak aing salat ge ieu meureun cak wali mah lain salat aing ja aing keur salat teh ngitungan karunggon masa salat kos kitu lah asana aing mah moal beres si salat teh kos kieu tah sedengkeun wali bae nyahoeun bahwa nyana salat teu beres komo kangjeng mah emang kangjeng maot atuh henteu kangjeng teh teu maot ningalikeun ieu keur ngaji kos kieu emang kangjeng teu hadir atau hadir tingalikeun oh itu Mang Ma'ruf itu Mang Arifi itu si Muhammad itu Ahmad bodoh itu Soleh itu Masluh eta keur carita wali apalin kangjeng atuh kangjeng mah atuh bo kangjeng mah sesemplekan nur Allah Masya Allah karim ieu mun bahasa sombra sesemplekan nur Allah haju nur kangjeng Nabi kan dibagi jadi langit jadi bumi nu jadi urang teh nur kangjeng urang moal daek ieu ku ari diuk lamun nur kangjeng Nabi ya si aya nur kangjeng Nabi urang ngan nur kangjeng Nabi teh aya nur tah eta mah nundutan bae tah nur kangjeng Nabi aya nur rada gede beuntak mah beuntangan ka mamana bae pikiranana anu HP sagala keur ngaji ge oh main HP tah aya nu gede rada kieu bae ngahaneng bae nyana tah oh iya bener keluar poho deui lawan nur kangjeng Nabian mana daek urang jauh di dieu lain urang ge iman nur kangjeng mentak urang lamun urang neuk salat can hadir nur kangjeng Nabi urang ngaco we salat urang sholli Allah komo asa urang sholli qadal maghrib salat kaula qadal maghrib 3 rakaat makmun Allahu akbar asa urang ya ngaco salat jadi tapi ketika nur kangjeng aya di diri memang kadang kangjeng mah khusu jasa sebab sesemplekan ti Gusti Allah nyambung kangjeng jeung Gusti per detik per napas urang kuari sesemplekan ti nur kangjeng Masya Allah hadir kangjeng bah ciptakeun ku urang kangjeng nu sakitu hebat bakal khusu geureng Allah lain urang nur kangjeng atuh kangjeng teh lain lalagaan Allah
bisa hiber Kangjeng Nabi maka langit kahiji kadua katilu kaopat kadua katujuh bisa ka Sidratil Muntaha ka mustawan cacak-cacak Kangjeng Nabi apalin wali belah dirina apalin loba dongengna anu haji embung ngamamum lantaran di jero hatena anu ku wali mah nah atuh kumaha Allah mah urang salat Allahu Akbar dihitung 25 kali 25 kali 25 duitnya ira ditransfer atau budak wailil maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim lamun 2 poe paderes aja lamun 1000 sabaraha kali tadi aing macan naon karang salat si kos kitu heran aing nah ieu keur carita bangga ku salat urang model kos kitu cilaka sih di salat ya geus tenang ini salat tenang can salat nyeri awak enggak siap ieu mah pijahanamu tah kos bangga ku salat padu ngalaksanakeun je tah renungkeun urang ya Allah ya Rabb salat abdi lamun teh amat sesuai jeung parentah Gusti pan Gusti teh nyita salat ka abdi gerakanana jeung rukuna kos kieu sallu kama raaitumuni usolli sigana gerakanana mah geus akur lah tetapi kapan kudu diragrag-ragrageun urusan duniawi urang gawe urang tani urang bisnis urang dagang dan lain sebagainya kudu dikeluarkan meme asup ke masjid keur carita di masjid ka mushola mun meme asup ka teudeun sebab masjid mah buyutullah masjid mah imah Allah paranti salat menuju Allah paranti ibadah menuju Allah ulah diajak berbagai aktivitas urang dagang urang tani urang gawe urang tunda heula di luarin masjid urang ka jero teh bener-bener ka Allah masyaallah ketika urang salat Allahu Akbar Allah maha agung keagunganana Allah nyiptakeun langit bumi katuteusina termasuk diri abdi masyaallah terus urang maca Allahu Akbar kabira terus dibaca Quran alhamdulillah karasa beres masih merenung sakieu bisana abdi Gusti geus dihusu-husukeun ku Gusti andai kata salat abdi teu beres Gusti geus jadiakeun bahwa salat abdi teh bakal jadi pamonggol wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin tah salat teh ceurik merenungkeun duh salat mesti jadi pamonggol bae tah nu salat aja seserian jahanam lah cenah aing mah puyeng moal salat ieu mah bari mah salat bae cenah kos kitu aing mah geus moal salat lah kumangke bae ya Allah mah maha hampura leuwih jahanam deui boga pikiran Allah ngahampura aing minta hampura tilok minta hampura mah salat ye teh cenah salat kula mah teu daek khusuk ngaji dong mantak ngaji teh aja ngararapihan ibadah urang mantak lamun jelema teu daek ngaji mana bisa rapi salatna di pabrik bae teu ngaji moal beres di kantor bae teu ngaji moal beres kudu gunung ngaji ge si eta can orang khusyuk atuh komo nu teu ngaji mah tuh beres bae atuh urang ngaji teuing mah salat geus beres waduh salat aing tadi teu khusus salat deui ah Allahu Akbar geus dihusu-husu beres salat aduh salat aing teu khusus salat deui ah Allahu Akbar tuh masalah sama barakali masalah datang ke husuk ya betul lain sholat tuh husuk lain sholat teman itu husuk memang sholatan teman qad aflahal mu'minun bahagia jelema anu iman anu manehanana sholatna khusyuk khasyuk jelema anu salat khusyuk bahagia nu teu khusyuk cilaka sarua ge kitu tuh masyaallah tah perbaiki geura salat perbaiki salat abis salat urang mantep khusyuk
ulah nu kadele teh urusan nu hina. Urang salat ingat ka sawah-sawah teh dunia hina. Urang salat ingat ka mobil-mobil teh dunia hina. Urang salat ingat ka karung-karung teh dunia hina. Urang salat ingat ka awewe nya hina nya bau. Bau-bau di teangan bae.